Pah. Nah, naik apa? Iya, anjir boga stiker anyar. Keluarga Melty, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Harus anjir. Nyari-nyari itu. Naon? Yang baju atau kamu mau teh? Baju naon emang? Mah? Iya baju tuh di status WA mah loba baju nuker usum ayeuna geuning pa. Baju naon? Eta geuning baju one set kitu geuningan. Kan keur usum ayeuna teh. Loba anu make nu kitu. Si mama anu juga baju sare lain. Oh, tapi dah baju sehari atuh. Atau mah. Mah, nu kitu mah coba baturkeun nu marake. Mama ye, mah. Ulah jadi kormod. Mama. Kormod, korban mode. Mama. Lagi kudu tampil beda atuh. Ayeuna batur make non, make baju non teh one set. Make baju one set. Mari lu make one set. Enggak pakai pabrik wae di seragaman gitu mah. Oh, atuh kudu bisa tampil beda atuh. Nya keur usum. Nya keur usum oge atuh non. Teu kudu ieu lah. Teu kudu anu sarua. Beda itu kudu bisa. Beda lah, berbeda lah, kudu berbeda pokoknya. Kan saruang kata jeung batur geura. Aik mama sarua jeung batur. Beungeut kitu kotak, ngelok kotak. Baju kitu nyentuh kitu mama. Nyentuh atuh. Nah, rupa-rupa batur kitu mama kieu. Geus we jadi diri sendiri we lah. Nu penting mah ye cek salaki alus. Gitu. Cek salaki goreng. Nuturkeun mah salaki mama. Apa mah. Terus satu lamun ieu mah panggeukeun ku papa mun ulah make one set. Boleh G-string rumah. Apa teh G-string naon? Naon? Cangcut nyawet. Berarti saya popoena makin gitu ya. Gitu. Itu mah tuh betah papahna. Nya upang betah di imah tempat kitu oge. Oh, abang PSBB-nya cing di imah. Beta jadi sia teh boga adi teh. Atuh, iya atuh Pak. Naon? Siga batra mama. Bukan teh meni alus teh pamulus gitu Pak. Meni eueuh. Aduh, meni eueuh naon cek ieu nanam meni eueuh. Ieu tai-tai acan saeutik di dieu kitu pamulus. Glowing gitu Pak. Takan usum Pak. Efek kamera eta mah efek kamera. Itu lain dari Papa. Sok aya geuningan nu make skincare geuning Pak. Kan usum supaya teh. Kan lain hyuntu wae nu kudu bodas teh. Beungeut jadi glowing. Make odol kitu tah bodas. Mama, ye dengekeun mah nya papa mah ieu ngabejaan. Tenan naon nya? Ayeuna awe perawatan gitu. Da emang awe mah kudu geulis itu nya. Ya mau komo semoga komo semoga salaki mah kan salaki teh ngarebet tadi mah. Cuman urang teh kudu bisa nempatkeun mah. Urang teh kudu bisa non nyesuaikeun lah gitu. Ayeuna urang boga duit, misalkan non urang boga duit dimaksakeun meuli nu kitu, sedangkan ena beas teh kabeuli. Budak ayeuna terlantar karena naon skincare make nu kitu. Nu penting mah naonnya? Da geulis mah teu kudu tina beungeut wae cek papa mah. Hate oge nu geulis mah. Pokona mah kudu ieu lah pokona mah teu kudu ieu. Ieu mah masa teuing nya, masa teuing. Batur skincare kitu-kitu. Loba cara. Ieu ku nu bobodasna. Ku ampas kopi, ku madu. Naon we teu kudu mahal-mahal. Itu perawatan mah. Nu kitu mah kadangnya perawatan kan instan hasilna gitunya gancang. Hasilna efekna oge biasanya bisa ya efek sampingna gitu. Kan make vitamin oge disuntik vitamin apa. Vitamin gablak teh duit teh mah. Henteu. Tuh gablak duit mah suntik vitamin mama. Suntik ke papa. Belum sia. Teh belagi. Ya mama sendiri. Lain lah. Eta mah vitamin lagi halus apa? Lagi sia tahu. Capruk. Oh pan ulah make skincare atuh. Lain ulah gitu tenang naon, cuman nya sesuaikan ulah jeung kaayaan nya mun papa mampu mah kudu pangeurikeun kan papa kan eueuh ayeuna.
saayana we ieu mah tong sok nekan maksudna teh gitu natural walah gitunya saayana Heja anu nekan mah papanya. Heeh. Lagi. Tuh, Pak, aturan mama ge ayeuna sok loba ninggalin liburan dinu status WA teh sok loba. Didinya mah. Sok kapanasan mah hirup mah entong sok non. Tong sok babari kapanasan, entong sok manasan hirup mah. Nya. Kumaha sih jadi non? Walas cek bahasana mah. Karap lah batu ada kitu kieu ge ulah sok ieu lah ulah sok kan kebawa nu sakaba-kaba nu aneh-aneh. Gitu. Kan liburan atuh libur batur mesti liburan di mana gitu. Urang mah kan tara ulin, Pak. Heeh atuh mah ayeuna liburan non buat teuing eta teh foto nu iraha eta teh dipotokeun deui mah lagi kurang ge bisa ayeuna cicing ieu kan ngajadog di dieu keur kikian tah kikian Terus tah postingkeun we misalkan ayeuna ka keur di Garut di mana lah sugan di Hong Kong urang gitu di Amerika ngajadog panan di dieu ayeuna keur kikian tah masuk budak tah mama sok aneh-aneh wae di dinya mah atuh sok loba geuning eta kan musingkeun bari ulin bedahareun geuningan pari fotokeun udah lah soran dar setik geuning friend price nu kitu ngomongna teh cenah naon lah geuninganan dinu eta teh tulisanna teh captionna teh makan bersama cenah geuninganan kitu Pak adaharna teh setik geuningan ai urang ngadar naon kangkung lah aing geus mah aduh eta mah jadi entong sok coba kan biar tadi coba kan entong sok kapanasan entong sok manasan dia mah jadi berapa positive thinking we nya batur ada kitu kieu kembae gitu anu penting urang entong kapangaruhan gitu jadi kieu mah satung-tung eta alus cokot ke urang gitu tah lamun goreng piceun gitu entong dicokot gitu kembae eta mah batur bebas hak ada kitu kieu ngan lamun sakirana efekna jadi goreng ka urang mah karena naon dituluykeun piceun gitu eta teh pikiran goreng gitu teh jadi urang teh kudu bisa bijak gitu urang bijak bermedsos teh kudu bijak urang teh jadi nempuan ku bae nempuan gitu bae nempuan mah nempuan gitu. Tong kabawakeun itu tong kabawakeun heeh tong kabawakeun nya maksudna kieu mah intina mah non tina pikiran urang mah intina mah gitu jadi ulah ayeuna urang jadi non kabawa arus lah gitu. Oh, udah ketangan membuat senang mah layeuna ku ulin heuh. Eta apa? Ya anu nyieun senang mah lain ayeuna ulin kitu kieu. Mah eta ge bisa nya bisa jadi senang. Cuman senang mah dijieun ku diri urang sorangan, urang ayeuna cicing di dieu kumpul jeung barudak. Ayeuna sok bisa susurian, bisa naon lah ocon segala rupa. Batur mah cantang tuh nya. Nah eta gitu. Ye mah dengekeun nya. Beunghar loba duit cantang tuh jadi patokanan canan bahagia jadi patokan bahagia ayeuna susah hese dahar kore-kore cok cantang tuh susah gitu ya eta mah pasangka-sangka hungkul eta mah gitu nempo di luar hungkulnya di luar hungkul tah contona kieu ayeuna nya papa ye papa disangka loba duit ya nya loba duit ayeuna wah senang gitu kieu padahal kan teh nyaho panan jerona juga kumaha mah atau wah si eta mah loba duit nyir tinggali postingkeunana oge ka mana teu nyaho kan heuh buatin tiga postingkeun dina mobil geuning Pak mobil cenah jalan-jalan dulu OTW dulu cenah mobil ceuk papa anu kitu nya eta mah terlepas nya lain mah pribadi gitu kampungan mah kamu misalkan nyomong-nyomongkeun mah maksudna kampungan teh lamun anu nyomongkeun nya misalkan anak wah kesana teh hayang kata di mobil gitu nya ini bayang status nate aku OTW dulu ya ini lihat guys terkena mobil saya jika kieu nah hanya buat ini cokot padahal angkot itu nama gitu no hiji itu teh no dua gitu berarti gitu jadi iya mah jika anu boga saya teh anu boga Facebook itu mana sok duit mau kekurangan sama duit sabaraha 7-8 turunan ke mau kekurangan tapi irungna biasa ayahnya nu kitu iya mah jelema anu bener-bener beunghar mah jelema anu bener-bener beunghar mah henteu nunjukkeun urang statusna hayang katingali wah-wah kitu komo aya nu nyeun status ting saha tah pake kacamata cenah nya
pinjam kacamata suami saya, harganya dituliskan harganya 1 juta cenah. Pakai atau aku sedang pakai baju ini harganya 500 juta. Anjing naon-naon gituan. Kemarin bangga gitu guys. Bangga. Tah teh cek papa mah eta mah. Kam sepai Beda-beda nyampe beda-beda. Intinya mah jadi diri sendiri we lah. Tah sok aya nu mostingkeun nu status teh kata-kata. Kata-kata bijak, urang teh kudu kieu. Aduh, kudu kieu cenah. Mamanya ho eta kumaha jelema jiga kumaha? Nya henteu. Karena mah nu status hungkul. Mah. Tenan naon sih nya ari ngan sauku non. Matak jadi non masukan mah gitunya gitu. Kata-katana. Ngan ieu mah kade mah entong sok kajebak. Loba jelema nu kajebak ayeuna. Mama. Lem kita di. Ya. Loba jelema anu kajebak ku statusna ayeuna masalah ina rumah sekarang, rumah masa depan kuburan gitunya. Terus ayeuna sayangilah misalkan anak ibumu atau keranda mayat ujungna teh kawana mobil. Pokoknya bijaksana we nya. Pokoknya mah jigan mah ustad oge. Eleh kumaha mah kata-kata nya. Bajeng eta kalakuanna jiga kumaha jelema nyaho teu. Kade eta teh loba gitu teh. Apa? Jajan lah budak tuh guys, gara-gara budak itu tak jajan wae jadi ngobrol nanya. Musik guys, enak mah orang pamit mundur nya. Gitu. Kala. Nah, gitu diajakan. Atuh ya, ulin wae tuh. Ngus, ieu ngeuleuh penutupan we. Tapi punten video tadi. Hubungan saukur obrolan ala keluarga Melki suami istri. Jadi tidak ada maksud itunya buat menyinggung siapapun. Jadi hapuntennya bila aya ucap teka pola laku lampan nu teu merenah kabetrik ati kasebut mana mugia ageng pangapuntennya. Jadi guys, minta di subscribe nya. Minta di subscribe nya. Da subscribe mah gratis satu guys lah nya, ente rugi lah gitu. Jadi subscribe kalian itu berarti guys. Jadi bisa berkembang guys nya. Keluarga Melki kita jadi bisa terus berkarya, bisa menghibur. Saya atau perpanjangannya penghibur lah abdi Papa Riki, abdi Mama Meli, tapi ini Awang Sunda Mangkrak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.